Arif Damang. Alhamdulillah danang Kang. Akang teh bade ngawawancara Arif ya teh kangge lomba. Janten cik jelaskeun data diri Arif kumaha. Oh muhun. Janten wasta Arif teh Arif Rahman Hakim. Arif lahir di Bandung tanggal 22 November 2005. Ain Arif linggi di Perumahan Putrako Gede Aja Gabaya Cimaung, Bandung. Oh, akang terang tah hartos nami Arif teh. Pamitel Patmah Arif Rahman Hakim teh hartosna jami anu penyayang sang bijaksana gitu. Sugangai ke kapayuna janten kitu. Amin. Penyair Arif di sekolah lebet jurusan naon tah? Perhotelan Kang. Perhotelan. Nah, Arif hoyong lebet kadinya motivasina naon cik? Arif lebet ka jurusan ieu teh sabab bakat, minat, sareng ketertarikan Arif teh di jurusan ieu Kang. Arif teh resep belajar bahasa asing, resep public speaking gitu, resep belajar tentang body language. Janten menurut Arif jurusan perhotelan teh adalah passion Arif gitu. Ya tapi meskipunnya rada gengsi gitu pami public speaking, pami belajar bahasa gitu badan harus kasaha gitu. Nah itu teh struggle na Arif pas pertama kali ngamimitian resep kan jurusan eta teh gitu. Janten gengsi teh entong jadi nguasakeun diri urang. Gengsi teh kudu dielehkeun ku urang. Namun urang hoyong berkembang gitu Kang. Gitu. Mode bakat mah kada dikembangkeun. Ayo gaduh bakat tapi kita nat pasif nya sesah atuh. Janten amanah ti akang mah tong gengsian pami gaduh bakat teh kembangkeun tong dipendem gitu. Nuhun nyarit wawancarana tos cakap sakitu. Punten pisan bila ngaganggu mah. Ampun ya. Assalamualaikum. Siap. Ya, atur nuhun Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.